kasur. Ya mah ai teh kalebuh tina kasur mah lain teh kalebuh molor meureun. Eta molor. Sarwana mena gerek molor nya. Kajeng jehe nah anak pun tangkar rambutan. Moal ada geus aya kiwari mah. Tentu nu nganunutan batur mah burber neangan duit anu ngalasuluh nu ngalarongsok nu ngalajukut ti duiteun. Usum halodo mah ya jukut teh mahal. Saha nu ngulikeun? Anu boga doma. Oh, sugan teh suha rek ngulikeun. Suha mah lain ngulikeun suha ge kuli. Lain suha ya tadi teh di teangan nya. Tah suha mah tas kuli talikeun tah. Suha mah tas kuli tinggali tah. Tah tas kuli suha mah tinggalikeun. Tah ieu sacanggo monyet tinggalikeun tah ieu teh sacanggo monyet tas kuli bete tuh. Tas kuli ngarit. Jadi meureunnan ngajak ka Cianjur teh tadi nama rek ngajak ka Cianjur ka suha teh. Rek dipangmayarkeun ku uta. Aya loba duit mah nya moal mangmayarkeun. Jaba meunangi nya meuleuh deui tina tangga engkena teh. Jika nu heueuh rek nelaktir pugu manehna nu hayang kabitaeun ningali duit sasaku. Ya gitulah. Hayang duit mah. Da mumu ai badia mah cara batur, kula-kuli mumu. Suha mah tas kuli ge suku arate kitu tingali tuh. Arate. Nu penting mah duit ayeuna mah. Nya rarasakeun we ku sorangan tong ditembong-tembong. Lain nu tembong-tembong ngarah kabita we. Sugan we miru ateul. Suha ge kita arate. Panas. Tinggal itu suha pagawean ngapoe. Suha utama ngaramet, ngored, naon tek-tek bengek lah, gengsi. Lain gengsi, naon mah ya beuteung mah teu bisa digengsian, anggar we peuri beuteung mah. Hayang ngarokok anger, hayang ngopi anger, paribasa gengsi, pangadulan eueuh nu ngulikeun eueuh kabegug. Nam kitu Suha, karek ngalasuluh satreukeun wae mah bisa. Jika nu heueuh suluh satrek sagledek kieu sanu meulina. Suha, kamari mah aya nu leungit suluh. Nahan nu dingkeun ka Suha. Nanyakeun cenah suruh loba cenah. Suha cenah ngaku tak suruh henteu cek Suha teh kitu. Cik urang tanyakeun cenah ka si Uta jiga nama si Uta anu maok suruh teh. Jadi kumaha? Apan dia geuningan nyebut ke satrakeun suruh? Eta mah lamun ngala. Masih bisa ngala suluh. Satrakeun mah sataun. Rek 2 tahun rek 3 tahun kumaha Suha we lah. Jadi kau nyokot suluh meureun. Suha mah lamun ngomong. Bla bla. Nih matak lieur. Lain matak lieur, matak pusing. Anu kitu teh hoream ngadengekeun da hoream nurut cara batur. Hayangna molor. Nya mending ge molor kieu ngeunah. Manggul angan dah. Manggul anggal. Dagang semen. Beuteung mah lapar kudu ngahenen. Nya kumaha Suha we lah ayeuna mah lah. Mending ge Suha masing-masing we. Suha ka kulon, abi ka wetan. Jung rek ka belah wetan, Jung. Dasar hidup pangadulan, hirup gengsian, paribasa gengsi, tong gengsi ugang egeng mah ngajedog dina kursi bari nunutan.